salira Panung ngelehkeun ieu Arasoma dina harti bakal kengeng Kunti Nalibrata sareng ditamihan kurajina kakasih Dewi Madrim. Nah, kita tadi kelat-kelet we ka di kaula dibikeun sok eleh kaula pek. Aduh. Muji kana kawanina mah. Mangga terakhir. Iya, tah. Hei, weh, to. Woi, Peurus oge ieu mah keluk neungeuna ieu. Lumayan. Ieu Narasoma. Wah. Ampun Pandu. Kunaon teu ditoe anging ti salira bade. Tuh lanceuk kaula tuh Gandari ngaranna. Bawa eukeun bogoheun ka maneh. Usur Raden Arasoma ditampi kalayan kabingahan ku Sang Nalendra. Ya. Mangga. Kelaanan ulah wakan nampi anu daftar ieu mah urang neraskeun anu teu acan we. Unian anu salajengna nu tos daftar nyaeta Raden Pandu Tiastina. Mangga diaturna naliki. Atuh-atuh we ai parantos hasil cicing ceuk aing oge make mimilu atuh deui. Saha? Kaula Panu. Mangga diatur lagi. Datan niratangan maneh upa kulingan rana. Datan niratangan maneh upa kulingan rana. Ini irak ingkang prapta. Manawi telepat ku kupingan. Kumaha? Nah leres saya marah diteraskeun. Leres. Dupi anu jagona. Hei. Panu ngaran teh? Leres. Tadi kan ngomong jatuh. Make urat saeutik atawa dahar heula kitu. Ngomong ka mana karep kitu. Kang teh kengeng kitu bilih kumaha cicing. Da bogoh maneh mah. Anu kasepna bogoh. Rencangan urang eta. Rupina kana kitu sakumaha anu parantos disaurkeun ku salira tadi. Kaula mah mung ukur nyaluyuan. Kalayan masihan tempat. Nya ieu mah rupina pikeun ngalaksanakeun ieu we anu teu acan ngiring sae marah kitu rupina ieu mah kagegelakna tanapi kasayan ti saderek Arasoma. Kawijakan ti Arasoma. Nya rupina bade ngeureuyeuh we. Oh kitu. Nanging kumaha maksudna? Upami salira Panung ngelehkeun ieu Arasoma dina harti bakal kengeng Kunti Nalibrata sareng ditamihan kurajina kakasih Dewi Madrim. Nah, kita tadi kelat-kelet we ka di kaula dibikeun sok eleh kaula pek. Ngarti sampean. Mudah-mudahan we ai janji memoal. Bener. Teu pino sok atuh. Teu dilereskeun nyanak pakarang. Bisi rek mama bedog teu naon sok.
Keun bae kaula teu mawa pakarang maneh mawa bedog congkrang sok bebas. Ulah. Ya. Aduh bedil angin ku aing teu dibawa. Pada tema ke tukang genana kan. Lain ku sombongna lain lamun jadi caleg jelema kitu mah anu milih. Aya nu milih anu gelong. Ukur hayang milih. Tega lara, tega pati mangga. Wilujeng. Nyai. Ngarendeng jeung Kunti di papangungan sawios. Mangga sakses. Geus dahar maneh Hasan Pandu. Parantos. Aduh eta ngomong. Maneh teh meureun lahir ka dunya teh pi aweweun tadina. Nah, da kaula mah dahar mah gede. Nah, atuh meni tanagaan gitu. Mangga atuh dina waktu ini mah urang ngawitan we. Oh kitu nya. Dek kaula heula nyerang atawa di dinya? Teu langkung. Sok. Hapunten we. Gun. Naos? Sahabat abdi cicing sia. Gun. Naos? Sahabat abdi. Dedang Nasir. Iya. Nepi ka eueuh teas kieu ileungeun. Nah, panu mending ngeureuyeuh. Muji kana kawanina mah. Mangga teras. Iya, tah. Wah. Nah, tuh jelema kitu diabuskeun, heuy. Tuh bisa gelut mah, heuy. Kabina-bina teh jelema kitu diasungkeun atuh. Tah eta tah dukun anu diiket tah. Tah eta bawa-bawa eta heuy. Anjir. Mula lajo maledog aing. Cing jelema kitu digugubu atuh goblok. Lain kahayang aing, heuy. Kasar teh ngomong teh sia. Jelema kitu tuh digugubu. Walo anjir, cilaka aing yeuh. Aing pada maledogan. Hari atuh akangna. Oh. Cing aya kakarunya atuh euy mawa jago pelaya-pelaya kitu euy. Sing aya khawatir atuh. Anjir. Aing pada maledogan dulu. Jelema kitu digugubu atuh. Saha dan ulah lajo mau nu maledog aing teh kumaha teh. Piraku ulah lajo bener. Tertib. Tertib. Ulah lajo bertertib. Si goblok si dawala. Awas ya monyong. Curiga. Kuat maneh. Sakitu matian bilang. Hei. Mangga se. Hei, weh, to. Weh. Peureuss oge ieu mah kelup neungeun aya. Lumayan. Lajeng ieu rasa mameureumkeun di sosana. Ieu ge. Datan nira tangademan. Datan nira tangademan ewa pakulingan rana. Oh, sanes parantos hasil. Ngan dituluikeun saya marah teh nu jadi jago saya marah teh kaula. Beuh eta nepi ka dilelebar. Ulah kapalang bela tuh anu ngaran Pandu tuh.
anu mana eta sok atuh calukan ya. Pada diteraskan nah aing geus eleh gitu. Oh saya atuh mangga bade nganget cara kumaha tega lah tega pati tega gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh ayeuna tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papat pada perlayat saang bulan 14 teu geuneuk sareng teu maleuk balumbang timur jalan gede Sasapua mangga teh teuing parantos dugi kana waktosna kaula kudu eleh atanapi dugi kang masing patina kalayan kaula moal nungtut sakedik oge. Bener, leres. Hutang pati bayar pati hutang wirang dak bae wirang. Penasti kersayang tumampara. Ieu ge. Raden Panu teh jalma anu parantos tutas tina didikan rohani kalayan jasmani. Ya eta bersih manah teu aya dendam ka sasama hirup. Ngahampura ka jelema anu ngadoliman kitu kaayaanana. Segu pamadihina ngan ukur dijawab ku seuri. Leres. Atuh ieu Aji Chandra Birawa. Ieu ge. Tamiang meuli kabitis. Disangka bakal kena kapanu bubuhan bersih hatena. Yes. Jadi malikan karena wujud ieu narasoma. Wah. Ampun Panu. Kunaon teu ditoe-toe acan? Sumuhun bulan. Aduh. Panu, ampun Panu. Panitia. Ya. Udah tengah koler jadi. Keke kumaya. Sadaya-daya ampun kaula. Di kumaha? Rupina eta malah labuh kulakuna ti gubrak ku ahlakna we. Tapi tetep ieu teh da puguh saemara. Dina harte anjeun giat ngalajengkeun okopeng lepati. Ampun leuleus kaula teh. Nyangakeun Panu mihape adi kaula nya nampi nuhun minta supaya kaula bawa heula we ka karaton kaula teh lieur pangrasa. Oh iya para petugas pengadilan ring ya ge. Wah. Nguningakeun anu kengeng saemara malihan dua putri sakaligus. Kunti sareng Madrim. Rayina Arasoma. Parantos kapibana terapi kagono bade ka negara Astina. Ge. Heula. Saha? Dapur. Ayo. Lamunnya masyarakat itu mode Arasoma nurut karwayana oge. Maksana? Heuh maksudna aku kalau jauh di Jugjug agang di teang ti negara Plaza Jenar. Wah, jauh-jauh tuh. Milu saya marah ka ditegelut-gelut asan. Oh gitu. Kumaha Panu? Aya kapanasaran. Kumaha salira ieu mah? Nya ai priyogi mah. Malihan sanak we dua putri ti kaula Kunti Nalibrata sareng Madrim. Upami kaula teh mah bobor karahayuan. Nanging ti salira bade Tuh lanceuk kaula tuh Gandari ngaranna. Bawa
bogoheun maneh. Kumaha kira-kira na? Nya nuhun pamik kitu mah. Jang. Akang. Sugane menang 3 awewe teh. Sugane akang atuh. Sidawala meureun hiji. Akang. Pak Haji Dadang Nasir hiji. Haji Sidik hiji. Keun bae Bapak dewek mah. Nya neangan tukang jamu-jamu we. Siap Pandu. Nya mangga teh teuing. Tah kitu rupina Kumaya persia. rupina ieu satria ti nagara Prasajenar kakasih Raden Gandara. Yakin bade seren sumeren Dewi Gandari ceuk upami Gandara bobor karahayuan atanapi eleh dina tempur ieu. Upami Pandu bobor karahayuan atanapi eleh di pakalangan dina hartos Gandara nampi 2 putri. Ya. Aceh Gandari. Suman Gandara Daulat. Doakeun Aceh. Rai sing unggul dina kopi Galpati. ya didoakeun ku Aceh cing eleh rayi. Cekek wae. Boga lanceuk kitu patut. Lurus setuju gaduh tuan raka. Cing elehnya rayi. Leuh. Udah yang ngebebehkeun ya kalau jadi lanceuk. Luar biasa. Rayi Kolan. cing eleh. Wah. Nah ngimpi naon nya aing. Naon akang? Dunungan ini entah ieu aduh teu dicatetkeun euy. Udah nu kecil. Jamna jeung poena waktu ini poho deui. Oh, tah eta Hade ieu init-initan teh euy. alus tah kang angkat akang. Oh ningang di padaringan kebek. Eta teh. Ari eta Bapak mah. Bisa jadi mun teu salah dewek mah dina hitungan teh poe Senen malam Kemis. Ai Senin mah malam Salasa atuh. Malam Sabtu Senin mah tukang. Oh, Alah. eta ngan Bapak mah jarang misleus Kang. Alah bapak barakatak kebelah ditu bari nyate. Di jajanan ku palit. Eta teh. Heeh. Aduh. Bunga kumaha Pak Ali Tajudin teh? Bapanas ka aing bapak aing. Jang sate sampurkeun teh ku aing tah cenah panganganan beakeun ku sia. Kakang teh. Rogokeun ku aing ngana bujur teh. Bayangkeun ku sia aing. Ngapipita we. Alah. Hebat dunungan dewek euy. Nggak percaya Kang asuhan. Apaan saderekna teh 3 teh. Eta teh sawe. Hiji Dastarata, 2 Panu, 3 Widura, hiji Ewang jigana euy. Rupina Oh, Kang. ya. Kang. Alah. Naon ari akang? Ieu. Ieu mah ngawartosane Cing. kanu anyar resep wayang nu teu nyahop anu teu uninga kana pencakaki. Sumuhun. Tah eta teh Gandara teh engkena teh bakal jadi patih Arya Sang Kuning di negara Astina. Yastina gares. Gandari teh bakal kapijodo ku Dastarata. Tenang. Dewi Kunti teh nya eta kapijodo ku Panu sareng Dewi Madrim. Tidinya kagungan putra teh 5 meureun Pandawa teh. Sumuhun. Ta Ari Bambang Soda teh nya eta Ramana Kresna sareng Rama Prabu Baladewa. Oh eta teh. Engkena teh. Sumuhun. Heeh. Tak kitu. Bisi teh apa? Omun aya nama apa Kang? Ai Arasoma teh bakal jadi raja nuluykeun bapana nya eta jadi Prabu Saya. Prabu saya. Eta teh. Oh. Bisi teh apa lah sileuing? Omun aya nama apa? Tak teh, kitu. Kang? Leres. Ta anu tadi nu make pope haji, Sumur jadi saha? tangkeuna teh bakal jadi wauken. Jauh-jauh. Aduh ampun ai. Kawan ae karep. Deui. Ta anu diikat nu hiji nu botak nu tadi, eta teh geus kolotna jadi Kang Sarman. Geur apa cirian ku sileuing.
sakitu ge. Ada itu jemput, Pak. Ngadoakeun mudah-mudahan. Naon dari agan? Naon. Singa dina ditampilin kowe. Ya, dicita. Batur. Kan bagja di nunungan teh kan pun bapa barakatak Tumbas. Panu. kaulah ya apa pun lanjut asyukan nyahun nyuhun pisan kasalira ulah dia nyari ganari dan kukuring di kabin mah montong goblok paduli siapa kucekek bae mudah-mudahan juragan Panu eta mah Dewi naon anu teh adi lanceuk teh lanceuk gandari tah kukuring mah dek di bawah saung ayeuna ge luas walawe kana peuh asyuk cek oge nya bagja Coba punya bagja goblok teh. alah nuhun agan ayo mangga diaturna lagi